Pager agengan ngale ngeleket teh langit. Pager agengan di dieu yen urang ngetesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur mang mika dedeh mika cintakan seni tembang pager agengan anu aya di lembur anu aya di kota kum teu di wiji-wiji dina danget ieu tepang di sareng emang neraskeun hanca anu parantos katunda dina sababaraha waktos kapengker. Urang neraskeun medar tembang pager agengan anu salajengna nyaeta dina wanda pupuh ataupun nganggo pupuh dangdang gula. Dina pupuh dangdang gula ieu memang sakedik rada unik kumargi aya alok anu rada panjang di tengah dina sabadana pada lisan anu katilu. Satasana urang diajar sasarengan Mang Soleh bade ngagalindengkeun heula ieu tembang pager agengan dina wanda pupuh dangdang gula sauihan. Tapi henteu disarangan ku alokna ke alok di tipengker urang diajar pupuhna heula milujeng ngadangukeun. Lingkung lembur ceuk si jago rintit lak lambat samemeh balebat hayam raung kongkorongo. Baran tereh isuk geus waktuna yen kudu nyaring ibadah kewajiban mengpeng aya umur ilmu tungtut dunya siar memeh liar beberesih lahir batin neda ridho pangeran. Sapertos kitu kinten pupuhna atanapi tembangna. Janten tadi di tengahna aya alok ya, aya alok. Sakali deui urang di sarangan ku alokna urang Supian. Lingkung lembur ceuk si jago rintit ngelak lambat samemeh balebat
hayam raong kongko rongo sugan kuring ekek letik sumeredet diri abdi buah kawung ruruntuyan curuluk cipanon biji ngimbaran tereh isuk geus waktuna yen kudu nyaring ibadah kewajiban mengpe aya umur ilmu tutunya siar memeh liar bebersih lahir batin nada ridho pangeran sepanjang jalan soreang mual-wale di aspalan sepanjang tacan kasora mual-wale di akalan gandung kepirang rusa jalan ngan bingung ta eta tos lengkap sareng alok. Nah dulur mang sadayana yana orang cobian orang diajar sa baris-barisnya yang mengrupikeun pupu dangdang gula anu buhun anu mindang dipidangkeun malama panginten salah sawios tokoh tembang para pageragengan salasna pupu dangdang gula mung ieu-ieuna anu dugi lungsur ka anjeunna ka guru Mang Soleh ge ieu-ieuna tapi sabaraha dicuk-cuk deui insyaallah ke kapenak aya deui tembang pageragengan dina pupu dangdang gula anu sanesna. Mangga orang cobian sa baris-barisnya mohon ya. Jasa ditinggali rumpakanan di insyaallah ku Mang Soleh sapertos biasa diserat di payunnya nu ngawitan ya. Lingkung lembur ya. Lingkung lembur ceuk si jago rintit ceuk si jago rintit ceuk si jago rintit ngelak lambat samemeh balebat ngelak lambat samemeh balebat hayam raong kongko rongo hayam raong kongko rongo cobian deui ti luhur. Lingkung lembur ceuk si jago rintit ngelak lambat samemeh balebat hayam raong kongko rongo terus diselang ku alok. Nah,
Sugan kuring ekek letik sumeredet diri abdi buah kawung ruruntuyan curuluk cipanon bijil ti pangkarnya alok nama. Nah, teraskeun langsung emak tarik karena suara petit tilu. Ngimbaran teleh isuk tadi ngimbaran teleh isuk geus waktuna yen kudu nyaring lempeng tiasa geus waktuna yen kudu nyaring. Ya we handi tina yang lebat petit tilu ngimbaran tereh isuk geus waktuna yen kudu nyaring. Deui kadinya heula cobian di awal. Lingkung lembut ceuk si jago rintit ngelak lambat samemeh balebat hayam raong kongkorungu alok ya harus kena petit. Ngimbaran tereh isuk geus waktuna yen kudu nyaring. Ya teraskeun ibadah kewajiban ulangi ibadah kewajiban gampiannya ibadah kewajiban ibadah kewajiban mengpeng aya umur mengpeng aya umur ya ibadah kewajiban mengpeng aya umur aya nu kadinya aya ilmu tungtut aya nu kadinya nya aya nu di dieu ilmu tungtut tunya siar. Nah, tan langkung gampil apa mesti dia rada ngemat rada panjang. Ilmu tungtut dunya siar. Ya. Memeh liar bebersih lahir batin neda ridho pangeran. Oh ya deh tina ya. Imbaran tereh isuk geus waktuna
kuduna yen kudu nyaring. Nah, ibadah kewajiban mengpe aya umur, ilmu tungtut dunya siar, memeh liar beberesih lahir batin, neda ridho pangeran. Pamilangkung gampil dina ilmu tungtut anu tadi nyusun teh nya. Tah anu ieu nya. Ilmu tungtut. Nah. Ilmu tungtut dunya siar. Nah, salodotkeun ya. Ulang deui. Ilmu tungtut dunya siar, memeh liar beberesih lahir batin, neda ridho pangeran. Iya. Insya Allah rada aya bayangan taram-taram. Nah ini orang pamungkas orang sasarengan di kawit dari ke akhir tengah alok ya orang cobian sawihan. Lingkung lembur ceuk si jago rintit, ngelak lambat samemeh balebat, hayam raong kongkorungu, baran tere isuk geus waktuna yen kudu nyaring. Ibadah kewajiban mengpe aya umur, ilmu tungtut dunya siar, memeh liar beberesih lahir batin, neda ridho pangeran. Tah sakitu rupina alo-alo sadayana khususna anu mika cinta mika dedeh kana tembang pageragengan namanya pantos dipidangkeun tembang pageragengan dina wanda pupuh dang gula henteu nganggo alo. Nah, sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun tina sam kawis kalepatan sareng kakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.